Silakan dipilih, Bapak Ibu. Dijamin mantap, asik. Batu akik, hayu Bapak Ibu, batu akik. Bah, dagang naon eta? Dagang bala-bala. Ketempona dagang naon ieu? Kala mah tuh bah ambekan wae. Coba ningali. Oh, batu aki. Alus oginya. Ya, lu satu jang. Dijual sabaraha bae? Sok lah jang, cepeweh jang. Hah? Mahal-mahal ting atuh bah. Nyanya tuh, ieu mah beda batu nage. Naon bedana? Serak teh yang batu mah tuh. Yeh, batu eta mah merek keberuntungan. Mun maneh resep ka awewe, terus maneh make eta cincin, moal tadi udag-udag atuh, sok. Heh gitu bah. Ya heuh lah. Timpugeun we ka awewena. Pasti udag-udag. Oh. Yeh, kumaha sih abah teh? Heureuy. Asli eta batu ngabawa keberuntungan. Ah, kade wadul. Keureut celi embe mun abah ngawadul. Ya geus atuh bah, gocap weh. Daripada nu meuli. Yang geus tuh mana? Eta yeuh. Yang satu bah nuhun ya. Hahaha. Teh wae eta budak katipu. Aduh, ngadadak ngurus kieu euy. Jadi lapar kieu euy. Sabanding duit bag dipake beli batu. Ah. Iya naon ieu. Eleh batagor sahaya. Ah, paduli sikat. Ah, ke lapar teh aya we dahareun. Apa jangan-jangan dina batu ieu? Wah, bener-bener manjur euy. Dih, batagor jeung esna mana? Pasti aya nu ngakan ieu mah. Awas adi teangan ku uwing. Kenaon bay? Yeh, si Alip keur ngelem sepatu, Lip. Oh. Geus di mana atuh maneh?
Ah, biasa lelempangan. Ya, baik. Pas orang lelempangan teh nanti papangi jeung abah-abah nu keur jualan. Oh, ayo tuh terus. Terus orang nempoan manggil batu aki. Cek si abah teh cenah. Iya batu bawa keberuntungan. Hah, masanya eta batu kaberuntungan. Bener kabuktian. Pieu orang teh lapar. Kabeneran di harapan musola teh ya batagor jeung es. Terus Yang mualila langsung kurang disikat. boa-boa anu batur. Ah paduli teh yang penting mas heueuh. Terserah maneh lah, Lip lah. Geus arek balik. Ruk, arek ka mana? Ka dieu heula tuh. Ari maneh teh paruk kunaon aambekan wae. Urang kesel bae batagor urang anu ngadahar. Nya saha atuh anu ngadaharna? Teuing urang ge urang keur BAB di musola. Batagorna disimpen di hareupeun musola lain. Gening maneh apal. Ade maneh nu ngadaharna. Tong salah paham heula, tong nuduh-nuduh ka batur. Terus maneh apal di mana? Bieu si Alip teh carita ka urang cenah di hareupeun musola manggih batagor. Cek si Alip teh nya geus diantem. Wah parah tas si Alif. Daek teu bae ngabantuan urang. Arek ngabantuan naon? Urang bere pelajaran si Alifna. Ayo atuh ayo. Tuh bae si Alifna. Alif mana nu geus kadar batagor urangnya? Iraha. Pas tadi di musola. Cek saha maneh? Cek si Akbar saksin. Nah. Oke maneh Lip ngaku cobaan. Nama orang sikat, Bay. Ayo. Parah ya cincin teh.